Pan congor tetangga teh bahaya ih. Datang kanu hajatan kondangan can beres tapi kayak macan beres ngomong kanu hajat. Ece tadi kondangan dahar jeung naon? Jeung helm. Ih, helm naon? Helm teh endog dibelah dua. Siapa ngeunah keneh ngadar endog dibelah dua aing masalah nyokot ngadahar teh nyokot nu gede sugan aing teh daging horeng laja goblok na teh. Da sia nyokot aja kunaon nu hajat diomongkeun. Sok loba teuing neangan kagorengan bat. Nu katilu mencuci tangan. Tuh cenah kamari jujur cing sok kamari keur aya bansos. Aya teu nu ngagoreng RT? Aya teu? Buat rebing ceuli RT. Ilmu aing mun aya bansos RT muriang pokona. Ibu-ibu teh ngomongkeun, percuma aya bansos ge bansos mah ku RT dibere ka dulurna hungkul. Aya nu ngomong kitu aya. Awas sing inget karena purwadaksi purwawitan daksina wekasan memang nu nyodorkeun RT distorkeun ngaran ka RW ka bapak kuhu ti kuhu ka bapak camat ci camat ka bupati